Sampurasun tepang deui di channel Berkah Segara. Mangga wilujeng ngabandungan carios pedang wasiat bagian anu salajengna. Wilujeng ngabandungan mugia janten pambubrahmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi Mang Didi baraya baryake Sunda di mana be ayana. Alhamdulillah duwe kadanget ieu urang sareana aya dina sehat tur panjang hidup saluna. Hayu urang saling doakeun ti kaanggengan. Mudah-mudahan urang aya dina ginanjar kaulujengan amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang malikan deh kana jujutan carita anu katunda. Kiwari Mang Didi beris neratas bagian ke-18 dina lajenganana carita si Kancil ti Pakidulan karangan Keleksa. Sakumaha nu kantos ditaratas hanca dina bagian anu ke-17 na pedaran Mang Didi kebegatuan dina mangsa medarkeun kaayaan alam hiburan di hiji lembur nu katelah lembur dungus khusus nama di bumi Mama Ajengan Nurpalah anu harita semah najang topan jeung si Abah tos ngerarium lo nya di tengah bumi gitu jika nama arek dalahar gitu nya kumaha atuh para pamirsa lajenganna ieu carita mangga urang sami-sami pusarkeun perhatian urang kana ieu carita karangan Keleksa teh. Keayaan alam harita beuteulilah beuki beurang bae kersana ajengan nyatana pribumi teu asa-asa ngaku kasemah kawaskan geus loma pisan jang topan geus dianggap anak pituin sor atuh dipangalaskeun sang anu bodas teh sapiring metung malahan mah jang topan tah di dieu manehna colohok da manehna mah tara ngadahar sangu geus mang taun-taun nilana asa kagok rek dahar teh. Ayo yang kasep kan ulah poho memeh ngahuap ngadoa heula nya supaya naon supaya anu didaang kurang teh sampurna teu matak jadi mamara teh kayaknya ulah asa-asa ayo saur kersana ajengan itah dahar sabab jang topan jika nu asa-asa rek dahar teh atuh harita jang topan teu nembalan ragamang atuh kana pucuk salam jeung pucuk jambu mede brek atuh dina luhureun sangu eukeurna teh wang deui atuh harita ngahulang panon neuteup atuh kana dengan sangu anu ngabarak dina piring ari Bah Rohman mah geus cacamoelan we bangun ponyokna karanan itu deui pribumi geus ngahanca alasna karijang topan we semu nu bingung keneh harita ae lain hayo sok ieu keur puasa ajengan naros bari jeung leuteum teu mama teu sok-sok itu ulah nyampe pangasih pamali teh
Ya ke rezeki ki Allah, rezeki hidup sok. Urang bareng jeung mama. Mama. Akhirna Jang Topan ngerasa era. Sok sieun pribumi bendu. Tapi arek dahar sangu asa-asa keneh. Tungtungna teh atuh ngawas-was wae ngadaharan pupucukan kayaning pucuk salam jeung pucuk jambu mede. Hampir beak ku sorangan. Ari sangu jeung anu sejenna mah teu ditoel-toel acan. Sedengkeun ajengan jeung Abah Rohman mah teu rada teret kana alas Jang Topan teh. Atuh teh nyarahkeun keur mah eukeur alas Jang Topan kahalangan ku boboko. Atuh rada bunyi. Ngan sanggeus rengse dalahar, ajengan ngareret, gebeg anjeunna kaget. Pok naros harita. Nyaho Jang? Teu dahar sangu geuning kunaon? Jang Topan bingung lebah dieu mah rek ngajawab teh. Kumaha nerangkeunana? Ngan untung we Abah Rohman ingetin. Da di imahna oge kungsi kitu atuh pok harita mangjawabkeun Jang Topan. Pun kengke mama nyame emut ayeuna teh ieu budak teh meh jejeg 10 tahunan cenah kada ngajahar sangu minangka gentosna teh bebetiannya bubuhan sareng puputukan la ilallah kitu teh bah saur ajengan colohok. Terus anjina unggut-unggutan ku sakitu oge kahartieun ayeuna mah. Pok harita kersa ajengan. Kajeun atuh ari kitu mah. Hampurannya mama teh dah. Mama teh nyuguhanna teh teu nyugemakeun. Da can nyaho kana kebiasaan hidup cukeun. Engke mah urang bejakeun ka juru masak. Cina nyayagikeun ka beuki ujangnya. Ngan ayeuna kahareup mah asana moal macakna naon. Upama diajar teh mah ngajahar sangu, tapi kudu sakalian diajar melaknya. Mama, mangga. Kitu jawaban Jang Topan. Kaayaan Jang Topan kiwari di tempat anu anyar. Sabadana disuguhan dahar ngobrol deui sakedeung. Satuluy nama Abah Rohman teh amitan terus mulang ka lemburna. Ari Jang Topan dipernahkeun di hiji kamar anu memang disayagi paranti meuting. Malahan mah ajengan teh atuh teu gampalan mikanyaah ka Jang Topan teh. Dibere papakean sapuratina kayaning kopea samping sarung baju jeung calanana. Sakumplitna weh. Jang Topan kacida pisan bungahna. Dina hate mah muji syukur ka pangeran. Geuning resep hirup bebarengan jeung papadan manusia teh. Degeuningan ari geus kanyahoan mah horeng si mana horeng balalager. Aki abdi doakeun itu cek gerentes ning hate Jang Topan harita. Waktu mimiti asup ka kamarna. Kek diuk dina dipan. Pang Jang Topan teh ngalamun ras ingat ka aki surasa akina anu ditinggalkeun ku manehna. Meureun cuang cieu ngan sorangan. Kasugri para wargi, gancangna ieu mangsa dina carita. Jang Topan teh geus aya 2 bulan weh nganjerek di bumina kersa ajengan Nurpalah. Malah geus biasa ngadahar sangu, geus apal kana tata jeung cara kahirupan di pelemburan. Ku ajengan taralat di papatahan, kumaha tata cara ibadah anu bener, anu akur jeung contoh-contoh ti Sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad. Kumaha tata cara na bergaul, nya kitu deui jeung sasamaning manusia. Kumaha carana ngajaga diri dina widang kabersihan, kesehatan badan, kesehatan tempat ibadah jeung lingkungan. Sabudeurna we pokona mah. Jang Topan beuki ngarti sarta beuki ngarasa bodoh. Lantaran tetela geuning ilmu teh loba rupana. Kacida pisan jembarna. Paingan atuh paingan cek katerangan. Yen ilmu ti Allah teh loba moal kaitung. Ari anu dibikeun mah ka manusia ngan saeutik. Nu saeutik geus matak
riut ngulikna komo lamun mikiran ilmu Allah tibatan kauda kalakah beak manten umur nya kocap ning ieu carita dina hiji poe isuk-isuk harita teh mangsa alam isuk-isuk harita mata poe ge karek maletek atuh di belah wetan manuk recep di sarada bari jingting kaleper ngiciskeun jangjang hayam jago aya keneh nu kongkorongok anakna pating cariak lalu empat nuturkeun indungna anu harita grekat-kat kut-kut di bibir imah nya dina kaayaan alam kitu Jang Topan teu keur ngosrek we sasapu di buruan imah kalakaina disedekeun kana lombang terus diduruk atuh buruan teh salawasna lalanging estuding pikabetahin komo jujukutan mah teh kaur jadi sakur anu kapanggih terus dicabut ku Jang Topan. Kakasep Jang Topan ka dieu we ya mamarek nanya yo saur ajengan Nurpalah nyalukan ka Jang Topan anu karek rekse ngabersihan buruan. Samohon mangga mama Cek Jang Topan teu baha sok nunda sapunyere terus nyampeurkeun ka guruna geuk diuk ngagolodog nanya bade aya ka pikir naon nama lain ari maneh betah di dieu teh aduh betah pisan mama syukur atuh aya betah mah kumaha aya babaturan geus aya anu loma atawa acan mama ajengan terus tumanya kawas-kawas anu hayang neliman isining hate Jang Topan teu acan mama teu acan nanging ari kenal masa sadayana oge parantos abdi ngaros bingah margi sadayana oge sararahe manah ka abdi teh balager pisan mama Jang Topan ari sanyana mah eta pisan kewajiban jalma anu iman mah sabab sakumaha teu katerangan yen antara muslim jeung muslim eta teh kasebutna dulur rakatna duduluran antara Islam jeung Islam diibaratkeun hiji jasad atawa tangtungan awak upama eta awak teh karasa nyeri salah sahiji anggotana mangka anu sejen ge milu ngarasakeun nya nyeri coba we ku hidup lenyepan lamun urang kaparengan sirah karasa rieut kumaha perasaan anu sejen saur mama bari jeung neuteub harita ka Jang Topan samohon mama sadayana ngiring ngaraoskeun rieut margi upami masta kana rieut nada tararaos leumpang asa lanyung manah henteu tentrem asa sareng sajabina mama tah banyak umat Islam jeung umat Islam ge kitu pisan dina silipikanyaahna teh lamun dulur urang tunggara urang ge bakal melu tunggara melu ngarasakeun kana katunggaraan batur omat ulah arek mu puas atawa ngantep teu nempo-nempo acan kitu tah kawajiban jalma muslim dina hal pergaulan mohon kartos pisan mama ya syukur aya kaharti mah tapi kumaha silaturahmi ajengan kawas anu hayang nguji ka Jang Topan anu memang cicingna didinya atuh teu boleh jadi bahan panalungtikan dititenan ku guruna ngadenge pananya kitu pok Jang Topan harita rumaos mama rumaos naon abdi teh acan tiasa silaturahmi karencangan sabab margi urang oge teh aya anu dianjangan ku abdi teh mama margi tarbih dengan bumina ge sareng isine diongkoh cek Jang Topan terang-terangan Jang Topan anu disebut silaturahmi teh laingan ukur sili anjangan bae aya deui ku cara sejen
Nyatana ku cara nyebarkeun ucap salam. Di jalan di pasampangan tepung jeung dulur sasama Islam atawa asup ka hiji tempat anu didinya geus nyampak batur tek ucapkeun salam. Eta ge ka asup silaturahmi. Atuh lamun batur menang musibah tempo ka imahna longok terus hibur ku ucapan-ucapan anu hade sarta nu sakira ngabungahkeun kana hatena. Mun teu bisa ngalongok pek duakeun di kaanggangan ge teu nanaon. Itu tah. Mohon kartos pisan oge katampi ku astakarih abdi ngahaturkeun pirang-pirang nuhun ka kersa mama geus kewajiban mama cenah. Sabab mama wajib nepikeun ilmu teh ka sing saha bae nu can nyaho. Sabab lamun mama teu nepikeun eta ilmu, mama nu bakal jadi dosanya, bakal nanggung dosana. Kumaha pananya aki hidup teh? Geus kajawab atawa teu acan mama? Teu acan mama. Kumaha tuh mama? Cek Jang Topan ni geus gregeteun hayang geura-geura bisa ngaguar eta pananya. Lamun hidup hayang bisa ngajawab eta pananya, sing suhu diajarna, sing rajin ngadares Al-Qur'an oge, sing nya dina diajarna. Sabab naon sabab? Ieu teh kasempatan anu hade pisan pikeun ngulik ilmu anu baris mangpaat. Mangpaatna ge duna jeung akhirat. Sumohon mangga mama dung anggeuskeun heula teh pagawean. Bada isya sampurkeun mama di rohangan tukangnya. Kitu ge mun babaturan hidup geus barali. Mangga atuh nuhun satasana mama. Ya sanggeus kitu mah. Jang Topan jerut turun deui ka golodong. Terus ngoreleng atuh ka pipir imah dek nulikeun hancak pagawean. Da teu betaheun cicing Jang Topan mah. Kawantu geus biasa barang gawe, geus teu ngawagu deui kana pagawean anu kasar ge. Ari kersana ajengan saenyana mah lain hayang dibantuan sasapu atawa ngoren kebon. Da dikitukeun sote hayang nguji sumanget jeung tekadna Jang Topan. Nah nyaan hayangna teh atawa ngan sakadar saheulaan. Tapi sabada dititenan atuh 2 bulan lilahna teteh lah eueuh kuciwana Jang Topan teh. Ajengan teh muji karena sumangat Jang Topan anu sakitu ngagedurna. Karunya teuing budak teh geus sakitu kagadeanana can nyaho dilaratan nu jadi kolot. Anak itu mah boro-boro rupa jeung ngaranna. Lacakna oge can nyahoeun. Ku harianeun eta akina. Dah ngarah kumaha jeung ngarah naon atunya make jeung ngarusiahkeun kudu titah dititah ngaranna sagala rupa ka budak. Tapi tangtunya ge eta teh modern hiji maksud jeung tujuanna anu teteh alus ari kitu nama. Kenailah ku aing arek diwarah sanyanya. Sugan jeung sugan we karagaragan pulung bisa narima warisan ilmu ti aing. Kitu geus teneng gerentes ning hatena mama ajengan Nurpalah. Manahna terus-terusan ngemutan Jang Topan. Ceuk kasarna mah hantem dipikir dibulak-balik dibuweung jeung diutahkeun. Ditimbang-timbang untung rugina bari jeung dilenyepan ongkoh. Nah kumaha tujuan Jang Topan anu sanyana? Tetelah moal matak ngarugikeun batur jiga nama malahan mah bakal loba hikmahna. Mangsa alam nyerelek hanti karasa. Nyaho-nyaho geus peuting we harita teh. Kersa ajengan atuh teu geus tatan-tatan we arek nyaur Jang Topan deuk ngamimitian mesek buah anu kenditeangan ku Jang Topan. Arek dikuar disingraikeun. Malah tembong eusina karasa amisna
kanyahoan atuh manfaatna. Gancangna carita jeledur bada Isa. Murid-murid kersa ajengan harita kena oge ngariung keneh. Tapi geus ari ngaji mah aya genepan lalaki wungkul katujuh jang topan. Kerame atuh patuker paham seditukeran pangalaman dina widang ilmu perelmuan. Sabab tetela murid anu genepan teh atuh pangbisana rupa-rupa nusa urang mah harsa pisan atuh kana nahwu jeung sorop. Nusa urang deui mah kana fikih, ari nusa urang deui mah kasengsem pisan nyatana ku ilmu tajwid. Da kurona oge atuh alus deui. Nya didinya patuker paham silih eusi silih tambah, silih asih ku pangarti, silih asuh ku ilmu, silih asah ku pangabisa. Kumaha jang topan? Jang topan mah colohok we. Itu can ngarti, ieu can bisa. Da puguh ngajina dihandap keneh. Macana oge encan lancar, aga eugeuk keneh. Jang topan kacida kahayangna, kacida kabitaeunana. Ku batur-baturna hayang nurutan cara nu sejen, atuh geus lila anu geus lila masantren di kersana mama. Kang Dek, ari nahwu sareng sorop teh naon? Ceuk jang topan harita. Satengah ngaharewos ka babaturanana anu ngaran Ude. Oh atuh jang Ude harita. Oh, eta teh sok disebut parabot atawa kunci, diibaratkeun anu rek muka peti atawa lomari. Upama urang hayang nyaho eusining eta peti kudu bisa muka eta peti. Urang moal bisa muka peti upama teu boga kunci na. Upama kuncina geus kacakel ku urang tangtu bakal babari mun mukana sarta bakal kanyahoan eusina. Nya. Tah ieu ge kitu. Mun urang hayang nyaho jeung ngarti kana eusina kitab Al-Qur'an, urang teh kudu boga heula kuncina pikeun mukana. Alatna atawa parabotna pikeun muka ayat-ayat nu aya dina jero Al-Qur'an, di antarana teh ilmu nahwu jeung sorop. Tah kitu Kang Topan. Ceuk Ude ngajawab kelawan tantang, malah bari jeung malah mai. Sabab atoh menang pananya kitu ti Jang Topan teh. Hiji ciri yen Jang Topan boga sumanget anu gede dina hal ngulik pangarti. Ngadenge ti baturna kitu pok Jang Topan harita. Oh kitu. Naon bedana nahwu sareng sorop? Ari nahwu mah keur maluruh robah-robah nasora. Tungtung kecap contona eta kecap teh kudu dibaca dahabi atawa dahabu, dipaluruhkeun teh nya ku ilmu nahwu. Ari sorop mah keur maluruh robah-robah kecap. Contona kumaha? Upamana kieu Topan yeuna dina kecap doroba bisa robah jadi sababaraha hiji. Contona doroba, yadribu, dorban, jeung yadrubun, idrib, tadrib, jeung higede jeung sajabana pokona mah. Eta kecap teh pannya ngajan dasarna sarua mun dihartikeun kana bahasa Sunda bakal aya bedana jeung masing-masing ngandung harti nu mandiri. Contona we neungeul diteungeul, teungeul jeung sajabana. Tah eta teh mun hayang kahartiku kana seluk-belukna ngaji ilmu sorop, sabab lamun janji wae mah dina ngahartikeunana bakal pabaliut teh dihartieunana teh. Sabab teungeul jeung diteungeul tangtu beda maksudna. Kitu tah Kang Topan. Ceuk Jang Ude bari papeta atuh Jang Topan meni unggut-unggutan. Hatena beuki kemujot ku hayang geura bisa
Oh jadi gitunya Kang. Nah tak pami abdi papatahan. Nah syukur daek diajar mah. Tapi pangarti akan beda. Duh hanap keneh ngan ngeureuh apanan diajar ka mama ajengan urang babarengan ya tuh. Cek jam ude manehna ngarumasakeun maneh elmuna karek dadasarna wungkul encan apa sagala rupana. Pikih ilmu naon Kang? Tah Kang Utun. Cek jang Topan neuteub kasih Utun anu harita ahli jeung resep pisan kana kitab sapinah teh. Pok atuh jang Utun harita ngaguan ilmu nying ibadah eta mah jang contona we cara-cara mikeun najis rukun wudu salat jeung sajabana tah ku ilmu eta mah diguarna. Cek jang Udun rada oge kaleken eta mah arek ngajawab teh kudu pulang-pulang heula. Gitu ari ilmu tajwid naon hartina Kang Odi? Cek jang Topan ngarelet ka si Odi anu keur heulai we ai panon geus beureum hayang ngensare. Aya isukan we nanya mapan ai nama puting teuing tuh balik cek jang Odi bari sekalahan bari jeung nangtung leo semuru pantok atuh colohok jang Topan harita komo nenyon sejena acarangkat mah bet aya rasa hanjelu buru-buru nyaho kana naon-naon anu tanyakeun tadi anu rek baralik amitan ka jang Topan da jang Topan masare di mahna kersa ajengan tangtuna oge moal balik jerat jerut atuh tarurun baturna mah terus salempang bari jeung gereneng beuki lila beuki jauh las diteureuy ku poekna alam peuting. Jang Topan harita ngajanteng nalawang pantok netep anu indit kawas-kawas nu hayang milu atuh di pipir tajung greang sorak jangkrik patembalan jeung beunceuk oge baturna nya kitu keneh mapaesan kaayaan alam peuting di pipir leuit kadenge sorak cari cangkas jeung simut gadung. Kawas-kawas anu ngahaja ngawawaas ka Jang Topan nembungkeun panindengan ka pasir bentang lemburna. Bat ingat ka Aki ieu ya, Aki Surasa. Tapi apan aing teh keur masahan tren kudu junun kersa ajengan pasti nungguan ya cek Jang Topan. Dakara inget yen peuting eta ditungguan ku ajengan di rohangan tukang. Jerut Jang Topan turun. Panto tajuk dipeunitkeun gandeang leumpang. Bus katepas kebat ka rohangan tukang. Bari jeung hatena mah geus teu sabar hayang-hayang geura nyaho. Nah harek aya naon pangna disauruk wanci kitu? Pontan. Bukakeun panto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok diuk kadinya Jang. Cek Jang Topan diuk. Sila mani andekak manu yang harapan ingkang guru. Geuning raja telat. Anu mawi diajar heula ilmu-ilmu sareng ngarencangan. Geuningan seueur ilmu teh. Mama abdi mah beuki kaweur we ieu teh yeuh. Beuki asa pangbodona. Apaan geus bejaan ilmu teh loba eta kabeh ilmu ti Allah kagungan Allah mohon kartos abdi ge hoyong pisan diajar mama syukur ilmu naon anu geus kanyahoan eta mama nahu sorof fikih tajwid sareng naon deui teh mama hilap deui mama seueur pokona mama ulah ngajak ulah ngajak ulah waka kabitaan ku ilmu nu geus kacakel ku babaturan bisi cacal gunang kaeun kan gaya hamba alanana
aya tuturutanana aya tingkatanana nyar ilmu ge kudu teh taraje di jakamaran pan kitu supaya naon supaya beres roes ente seureuna engke ge bakal kasamper hiji-hiji mun dia rajin diajarna gitu ge mohon mama cahayanya kieu kasep kapan abdi mama ge ngahaya nyokot waktu anu sepi jempling supaya naon supaya rineh jeung eueuh anu ngaganggu atuh sajabana ti kitu supaya hidup jongjon ngabandunganana leuwih nyerep kana hate tereh kaharetinya ku teu mohon mama mangga kieu resep yang kapan hidup teh kiwari karena maluruh hiji jawaban anu pasti tina hiji pananya nuku hidup geus dibabawa ti imah keneh nyaha di mana asal manusia kitu lin mohon mama harus pisan kitu kieu diagekeun ya coba mama teh hayang nguji heula ka hidup sok terangkeun sakanyaho hidup we cik nyaha di mana asana manusia ajengan nur palah nguji heula kana kabisana Jang Topan nyapuguh meuningna hulung Jang Topan teh lantaran teu nyaho matah nanyakeun oge can ngarti tapi pangaranan ditanya ku guru teu wani baha da bisi disebut teu satia pok atuh ngajawab sakanyaho manehna we sok balikan deui pananya ti mama teu nya sok kumaha tah panggeus dibawa ku hidup pananya teh dibawa ka dieu kumaha sok tah sok terangkeun sakanyaho hidup we di mana asalna manusia sakitu ti mama sok mama ku abdi parantos di titenan yen makhluk teh geuningan seueur tah kitu tah tinu sakitu seueurna teh seueur anu sami dina hal asal muasalna contona mencek muning sapi anjing sareng hayam tegasna mah sasatoan ge boh nu ageng boh nu alit terus eta asalna ti indungna pangna indungna ngajuru atawa ngenog sabab aya bapana anu ngayugakeun jadi janten asal manusia oge moal benten sareng sato hewan panginten asalna teh ti indungna cek Jang Topan ngajawab sarapagisna ari indungna asal ti mana nya ti indungna deui mama ari indungna deui ti mana asalna nya terase ti indungna deui cek Jang Topan berjengkarang kerung da kumanehna mah teu kaharti mun jawabana kitu teh malah ajengan ge imut harita teh red ka Jang Topan terus anjeunna unggut-unggutan pok atuh kerasa ajengan harita kasep nya bener pisan ceuk saliwat mah kitu mama tapi hidup teh hidup oge boga aki cantu aki hidup geus nerangkeun di mana asal manusia ayeuna keur aya di mana jeung bakal ka mana pamit telepat mah mama sok ari saur pun aki mah asalna manusia teh ti Allah malihan mah bumi langit cereng pagisina oge ti Allah tapi duka kumaha jujutanana mama Jang Topan harita berjengnah teu ka guruna benar pisan kitu teh kasih tapi coba kumaha pangna disebut asal ti Allah teh nu mawinya ieu pisan anu teu acan kapendak
jawaban teh mama dedeh teuing. Nya kitu kieu eta teh kasep sok Bandungan ya ku hidup eta pananya urang pesek. Mangga mama. Manusia teh makhluk anu diciptakeun ku Holik. Punten mama, naon? Ari Holik teh naon? Holik teh dina nyiptakeun makhluk. Laingan sakada manusia wungkul, tapi loba deui anu sejena. Nyatanya bumi jeung langit katut pangesina. Anak itu manusia ge sarua jeung langit, sarua jeung bumi taneuh. Pada diciptakeun ku Allah kasebutna makhluk. Tapi manusia mah aya leuwih ti makhluk-makhluk nu sejen. Tah, kumaha mama? Kahiji dijieun dina bentuk anu sampurna. Bentuk nu sampurna nya. Kaduanya dibere akal jeung pikiran. Tah, nya ieu pisan anu ngabedakeun antara manusia jeung makhluk-makhluk anu sejen. Masajena nu sejena. Ngerti? Mohon mama. Jangan jadi di mana asana manusia, di mana asana ieu alam pasti nyuku. Ku hidup geus bisa kajawab. Di mana cing? Ya Allah dah gitu. Nyoko kadinya kabeh. Memang asana teh ti Allah. Tapi kumaha tina naon bahan-bahanna? Cik, kumaha ngadonanyana, kumaha cara-carana. Ya iya meureun anu deteangan ku hidup teh nya. Tong seuri. Duh, laras pisan mama hoyong terang abdi teh sareng jujutanana mama. Cek Jang Topan bari jeung nyarenge. Ke Jang Topan abdi mama. Mun hidup hayang nyaho jujutan anu sagemlengna laras ngajina moal anggeus ku 5 tahun. Aduh. Malahan mah kudu saumur-umur. Alah. Naon margina mama? Kumaha? Naon margina? Sababna mah ye loba pakuat pakaitna jeung isining alam ieu. Margi sabab antara manusia jeung alam teu bisa dipisahkeun. Nu matak ngajina ge kudu saumur-umur. Tah, mun geus paeh kakara kaharti pisan. Kahartina lain ceuk beja, tapi ceuk pamanggi sok sorangan-sorangan. Oh, gitunya mama. Jang Topan kerang-kerung ngadenge kitu teh. Can kahartieun meureunnan. Can kaharti meus-meus acan, tapi teu nanyakeun sargep deui we ngabandungan. Tah, kulantaran kitu Jang Topan. Mama moal ngaguar panjang lebar. Rek di jojoan we nu pentingnya. Pokoknya mah asal kaharti weh ku hidup. Kieu asal nyampah. Cak para pamirsa, ieu carita urang Tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah Mang Dedi baris neruskeun ieu carita, baris naratas ieu carita dina bagian anu ka-18 na. Hatur nuhun lo kumaha perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nuhun. Wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ke Sunda di mana beayana. Alhamdulillah. Kiwari Mang Dedi baris naratas bagian anu ka-18 dina maluruh naskah carita karangan Heliksa dina judul Si Kancil ti Pakidulan. Sakumaha nu kantos ditaratas dina bagian ka-18 na. Pendaran Mang Dedi kabekat kuanci dina mangsana medarkeun kaayaan alam ti peuting. Di lembur dongus khususna ka kersana Mama Ajengan Nurpalah anu harita keur mere pepeling jeung atikan Kajang Topan dina ngeunaan bag-bagan agama Islam pokoknya
Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Mangsa alam harita teh geus liwat isa, malah leuwih teh lewat isa. Di hiji pasantren nu leutik kanan nyatana pasantren kersana ajengan Nurpalah. Harita teh atuh dua jalma keur guntreng we. Di hiji patempatan nyatana di bagian tukang. Horeng simana horeng patinggaran kersana ajengan jeung Jang Topan. Keur mesek naon rupa kahayang Jang Topan. Malah harita ge atuh keur saajengan nyarios berejeng neuteup ka Jang Topan. Urang jalan kitu mama mah moal ngaguar panjang lebar rek dijojoan we anu pentingnya pokoknya mah asa kaharti we ku hidup. Ieu asana masuk Bandungan kasep. Nangga mama. Bahaya. Beh dituun bahaya. Ieu dunya teh aya, can aya maksud teh. Bumi can aya, langit nya kitu keneh, manyakomo manusia jeung sasatoan. Malaikat oge can aya, para nabi, para wali oge can aya. Kitu deui jin jeung iblis eta can aya. Saha atuh anu geus aya taya leuyan iwati zat nu maha suci anu sifatna laisa kami mislihi. Ya weuh anu ngarnyarwaan. Maksudna tempatna lain di handap, lain di luhur, lain di kulon, lain di wetan. Madhab papat teh kakocap tada tuang tada leueut, lain istri lain pameget, pokona mah eueuh nu nyaruaan. Tah kitu kaayaan eta zat anu maha suci. Saranjangna mama saterusna eta zat nyatana zat Allah nu maha suci teh tina cahaya Allah bijil opat cahaya. Nyatana beureum koneng bodas jeung hideung. Nyati dinya cahaya nu opat kasorot ku cahaya Allah. Mangka tina eta cahaya ngajadi bumi, langit jeung pangesina. Beureum jadi seuneu koneng, jadi angin bodas, jadi cai hideung mah jadi taneuh alias bumi. Nya dina acining anu opat tadi teh aci cahaya anu opat Allah ngajadikeun manusia. Manusia nu pangheulana dicipta ku Allah nyatana Nabi Adam. Tah geuninnya Nabi Adam. Tah didinya kasep diciptakeun deui manusia nu kadua nyatana saha sok piraku teu ngadenge. Hawa ama Hawa terus diturunkeun ka dunya ka bumi ka alam dunya ieu pikeun ngagelarkeun manusia anu sejenna nu arwahna geus dijieun sarta kumpul di alam arwah. Lajang satuluyna manusia teh hiji-hiji gumelar ka alam dunya ngaliwatan gua garba nu jadi indung. Tapi bahasana can tetep dina cahaya anu opat ea. Nantang tu anu dicokot teh acina. Kumaha nyokot acina angin Allah nu maha uninga. Ngan anu jelas mah kasep beda jeung nyokot aci sampe. Anu kudu diparud heula terus diperes. Lain kitu.
tapi ku kakawasaan Allah. Kumaha atunya nak asina teh mama kieu di ieu alam geus lengkep tina cahaya-cahaya nu opat. Seuneu tina cahaya naon berem angin tina cahaya koneng ari cai tina cahaya bodas mama saratnya bumi tina cahaya hi sedeng mama tah eta anu opat rupa teh unggah poe didahar ku Adam jeung Hawa nyerep sumurup kana raga manusia campur jeung getisnya dina getih eta ngalir acining cahaya anu opat teh tah didinya ngahiji ngagulung ngajadi hiji jadi acining sari tina cahaya anu opat teh disebutna teh wadi waji mani maningkem ngagulung deui ngajadi hiji terus bijil kupang dorongna rasa ulas asih cinta sasamaning manusia ngaliwat birahinya dua rupa bahan nah hiji deui rahim sang ibu sakaclak getih diciptakeun ku Allah jadi ngagulung sagulung daging terus diciptakeun atuh tulang getih jeung sajabana nya ngawujud teh mangrupa bayi alias orok si utun inji nah sabada 8 bulan dikakandung eta bayi teh kolot budrag gumelar ka alam dunya terus gitu turun-temurun tuh depikeun kadanget kiwari itu tah mimitina asalna manusia teh kaharti kasep kahartos pisan sapalih mama nanging tapi naon nah manusia anu mana anu sok tuang seuneu sareng angin oge manusia mana anu tuang taneuh dari cai mah kahartos abdi oge osok ninum cek jang topan barjeng neuteub ka guruna ayah batuknya euy ayah yeuh can jentre teh can mama ieu jang topan apaan tadi dedek diterangkeun ku mama teh asa muasalna ieu dunya teh hiji jadi kumaha bae jalanna oge tetep asana mah hiji manusia memang kadang ada hasilnya tapi coba lah nyepan ku hidup urang melak pare kaparangan taneuhna subur caina cukup gemukna loba nah arek jadi lamun eueuh panon poe doka tuh mama ulah doka jam topan berungah dingeuf lebah di mah da memang can nyaho meureun moal atuh apaan moal jadi moal sikian moal buahan malahan mah bisi ujang atuh tacan ngarti memeh aya bumi jeung bulan teh panon poe heula tah di ieu bumi loba tutuwuhan cukang lantaranana mata poe anu panas anu ngandung senyeng terus ayana hujan ku ayana poe asakna bubuahan ku ayana panon poe jadi jelas naon rupa anu didaang ku urang teh geus ngandung acining seuneu tina panon poe teh diwuwuh deui jadina tatangkalan atawa tutuwuhan ieu teh ayana cai jadi acining cai geus ngahiji jeung acining seuneu dina buah atawa beuti teh geus puguheun acining bumi mah tuh dasakur anu didahar ku urang eta teh ngandung acining bumi tah eta kabeh gumulung dina awak manusia kasep ocor dina getih acining kumpul sakumaha anu geus diterangkeun tadi kitu tah
kumaha ari angin mama kumaha ari angin ayo Jang Topan coba rasakeun pengekirung bisa ngemekan atawa henteu. Jang Topan menang parentah ti guruna kitu ngagugu irung dipencet tarik atuh niburia bencelik panonna teh da eungap teu bisa ngemekan buru-buru irungna dilesotkeun deui leungeunna teh terus atuh narenghap bari jeung narik napas anu panjang. Alah tah naon anu kaseuseuk ku hidup hawa angin mama tah geuningan apaan kekera pisan salila manusia hirup terus-terusan atuh ngabutuhkeun angin dahar onaman aya waktuna datara hantem wae daharan jeung minum tapi angin mah unggal ngarenghap acina teh sok diseuseup ku jelema kurang ngerti momonya mama. Jang Topan unggut-unggutan tah lantaran kitu kasep asal manusia teh anger kitu sarua kabeh oge nyatana tina cahaya anu opat teh ari cahaya anu opat asalna teh tina cahaya anu hiji nyatana dat Allah nu Maha Suci. Leng atuh Jang Topan ngahuleng hate Jang Topan ngemplong asa copong sabab geus kaharti ku pikir kahonta ku akal ayeuna mah ti mama asalna manusia naon hubunganana jeung ieu alam jeung kudu kumaha satuluyna pok deui ajengan harita kahati kumaha Jang Topan ngahartos pisan mama nanging kumaha ayeuna pan saurupun aki mah manusia teh bakal balik deui ka asalna nah sadayana bakal tiasa murang ka asalna mama alus bisa dadapanannya teh memang sakabeh manusia kudu balik deui ka asalna bakal mulang deui ka Allah malah lain manusia hungkul bumi langit jeung pangisinan ge bakal balik deui ka Allah kana asalna tapi cantang tu kabeh bisa balik gumantung kana pendirian masing-masing lamun anu nyaho jalanna pasti bisa balik ka asalna lamun anu teu nyaho mah atuh lapur moal bisa balik ka asal akhirnya marakayangan. Aduh kumaha carana supados tiasa balik ka asalna mama manusia kudu nyaho kana dirina kudu nyaho ka pangeranna kudu nyaho kana tugas hirup supaya naon supaya engke mun paeh nyaho kana jalan-jalan anu kudu dituju kurang anu kudu tapi eta teu kabeh bisa megawena tah anu alus kudu jeung alus deui kudu bisa pameulina lamun urang kereh parit loh lamun aki mama geus kolot tah buru-buru terus ibadah pibakeun balik lain harta banyak cuman nu kitu mah ngan saukur sacoan terus pigawe keur pibeuleuh jaga anu mulang ka asalna naon anu kudu dipihak gawe coba jawab ulah ku hijab ibadah mama tu geuning bener eta pisan anu kudu dijalankeun teh nanging punten mama kumaha mulangna makhluk ka Allah teh mama aduh abdi mah teu acan ngartos mama ieu kasep mulangna ka asal kudu ngalaman kiamat heula kiamat nya naon kiamat teh mama ari kiamat teh ditarikna cahaya anu opat ku Allah mun cahaya anu opat geus ditarik jasadnya bakal hancur moal aya nu nyesa
Itu caranya. Ngan kiamat eta aya 2. Aya kiamat gede, aya kiamat leutik. Ari kiamat ageung kumaha mama? Kiamat gede mah can kaalaman ku urang. Tapi kiamat leutik mah unggal poe ge geus kajadian. Geus karanjapan teh ku manusia-manusia anu geus maraot kitu carana. Geuning kitu nah kumaha balikna? Ari bumi jeung langit mama apan teu tiasaeun ibadah. Komo eta sasatoan nah tiasaeun salat. Kitu pan mama. Jang topan kerangkerung tarangna. Manehna jadi bingung mikiranana. Tah. Balabah dieu kasep beratna manusia teh. Naon beratna mama? Ieu yang topan. Pananya hidap nya umama kaharti pisan. Kaharti. Memang benar sasatoan tutuhan jeung makhluk-makhluk sedena teu bisa salat atawa puasa kawas manusia. Tapi ibadah mah tetep diwajibkeun ku Allah. Malah jin oge wajib ibadahna teh. Tah harita dina mangsa diturunkeun parentah ibadah. Saeusining jagat ceurik lumengis ka Allah menta dihampangkeun ibadahnya. Ari sabab lain baha kana parentah, lain teu hayang sumujud ka Gusti, lain teu hayang ibadah cara manusia, tapi kumaha atuh teu aya anu bisa. Sarelea usul ka Pangeran teh supaya dibere jalan. Nah kumaha supaya bisa mulang ke asa kalawan sampurna. Allah teh maha welas tu maha asih atuh ka makhlukna. Kepalayeun ngaberatkeun jeung moal ngaberatkeun di ongkoh. Kalayan sampurna tetep kudu ibadah ka Allah. Ngan lamun teu bisa ibadah ka anjeunna, manusia teh jadi cukang pikeun nyampurnakeun saeusining ieu jagat. Margina mama sabab ngan manusia-manusiana nu bakal bisa mulangkeun kalawan sampurna dumeh manusia dibere hiji akal jeung pikiran. Tah dina bentuk anu sampurna di ongkoh. Nya di harita saeusining jagat kadajang di yen sanggup ngawula ka manusia. Asal maranehna bisa mulang ka asalna kalawan sampurna. Tutuwuhan sasatoan cai jeung seuneu katut angin kabeh ge kitu sanggup ngawula ka manusia sangkan bisa mulang ka asalna teh. Jebret panto dikunci pok sasatoan jeung tutuwuhan teu bisa ngomong cara manusia teu bisa. Rek dik kitu rek dik dieu ge kabehna geus pasrah sumerah ka manusia. Kumaha manusia we? Sebab tujuanana siar nyiar kariduan Allah. Hayang mulang kalawan sampurna teh. Anu maca kasep sakabeh anu aya nu kumulip di alam ieu ku Allah disayagikeun pikeun manusia. Jauhan Allah parak pake kabeh pikeun bakal ibadah ka kami. Ieu alam ulah diruksak tapi kudu dipupus dia dijaga dilestarikeun. Ulah nyieun karuksakan di luhur bumi ieu malah alam kudu dipingpin ku manusia supaya tetep langgeng manfaat irsa kabeh makhluk. Sabab sasatoan tutuhan jeung anu sejenna kabeh percaya ngan manusia anu bisa mimpin, ngan manusiana anu bisa jadi cukang lantaran pikeun nyampurnakeun maranehna. Itu tah carana teh naking sato jeung tutuwuhan dina anggoning ibadah ka Allah teh nu madak manusia bebas ngagunakeun naon bae oge nu aya di ieu alam. Sababna sebab memang disayagikeun pikeun manusia pan. Ngan dina ngolahkeunana ieu teh ngagunakeunana ieu.
make akal sehat kubacaranya supaya manfaat bari teu mata ruksak boh jasad lahirna boh batina kitu saur kersa ajengan nyarios berjeng pepetah tanjak tunjuk kana barang-barang anu aya di sabuderning anjeunna jang topan unggut-unggutan hatena rada caang pikiranana atuh muka ngarti ayeuna mah ngan waktu cukup mangsanya kapan can para pamirsa ya carita urang tunda heula kumaha atuh ajenganana insyaallah mangde diberi maluruh bagian anu ka 20 na hatur nuhun kumarupi perhatosan wilujeng kantun kasadayana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.